Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u jeung ari pirang-pirang tukang syair, yattabi'u eta turut hum kaitu syu'ara saha al-ghawuna pirang-pirang anu sasar. Alam taro naha henteu terang anjeun annahum kana saenyana itu syu'ara tukang syair fi kulli wadin dina tiap-tiap warna omongan yahimuna eta ngaliwat batas itu syu'ara wa annahum sareng saenyana itu syu'ara yaquluna eta ngarucap itu syu'ara ma kana perkara la yaf'aluna anu henteu migawe itu syu'ara kana itu emak. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kajaba jalma-jalma amanu anu ariman itu ladzina wa 'amilu jeung marigawe itu ladzina as-sholihati kana pirang-pirang amal soleh wa dzakaru sareng areling itu ladzina Allaha ka Allah katsiron bari anu seueur wang tasaru sareng nyuhungkeun pitulung itu ladzina sareng kenging pertulungan itu ladzina mim ba'di ma tina sabada yen dulimu didolim itu ladzina wasayalamu jeung bakal nyaho saha alladzina sakabeh jalma zalamu anu zarolim ieu ladzina ay munqalabin tegesna kana tempat balik yang qalibun anu baralik itu ladzina zalamu. Para hadirin wal hadirat ahli pangaosan sadaya, dina ieu ayat 224 Quran surah Asy-Syu'ara Allah ngadawuhkeun masih keneh nyambung kana ayat anu sateacana, ayat 202 hiji, 222, 223. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Surah Allah naha ngaberitakeun kuring ka anjeun, naha perlu ngabejakeun kuring ka anjeun. Surah Allah ala man tanazzalus syayatin, kasaha turunna setan teh. Masa teu acanakan dina ayat 210
Allah tos ngadauh wa ma tanazzalat bihi syayatin. Oge saterasna wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Cindekna sakumaha anu dituduhkeun ku orang-orang musyrikin Mekkah bahwa Al-Qur'an teh jijieun Kangjeng Nabi. Al-Qur'an teh sanes wahyu ti Allah. Maranehanana jalma-jalma musyrikin Mekkah nuduh ka Kangjeng Nabi bahwa Al-Qur'an teh diturunkeun ku setan. Salajengna tuduhan kadua itu dina segi makna Al-Qur'an diturunkeunana teh ku setan atos dibantah kamari wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dina ayat 210 dikeun ka 212. Moal kadugieun setan mah tong bororaah nyanak Al-Qur'an ku ngupingna ge tos mabur kitu nya. Al-Qur'an sinareng setan itu karakterna bertolak belakang. Al-Qur'an supaya dina isi kandunganana merangan setan, teu kenging naon, teu kenging ngajantenkeun setan sebagai teman, innahu lakum aduwwum mubin, sebagai musuh setan mah. Sedengkeun setan mah ngajak kana naon? Ngajak kana kasasaran. Al-Qur'an mah ngajak kana eling ka Allah Subhanahu wa taala. Jelas kontradiktif atanapi bertolak belakang upami sakumaha nu dituduhkeun ku orang-orang musyrikin ka Kangjeng Nabi bahwa Al-Qur'an teh dicanak ku saha? Ku setan. Eta nu kahiji. Tuduhan orang-orang musyrik dari segi makna bahwa Al-Qur'an diturunkeun ku saha? Ku setan. Tuduhan anu kadua, orang-orang musyrik nuduh ka Kangjeng Nabi bahwa kalimah-kalimah Al-Qur'an teh sami sapertos syair. Sami sapertos siiran-siiran anu sakumaha kapungkur di Arab mah siiran teh gejahnya Bu, nuju musim-musimna syair nuju viral ayeuna mah. Matak salah sawios mukjizat Al-Qur'an adalah bersifat goer hisi, henteu tiasa di indra sakumaha mukjizat-mukjizat anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi satan Kangjeng Nabi Muhammad. Kan ari mukjizat-mukjizat anu dilungsurkeun ka Nabi satacan Kangjeng Nabi Muhammad mah itu bersifat indrawi, bersifat hisi, tiasa ditingali ku soca, tiasa diraoskeun dina waktos harita, mung teu bersifat salami. Nah, hanya harita saja, hanya dina saat eta ungkul mukjizat karaosna. Oge dina waktos jumenengna Kangjeng Nabi. Ari Al-Qur'an mah mukjizat terbesar Kangjeng Nabi Muhammad. Sok sanaos Kangjeng Nabi Muhammad natos wafat, tetep Al-Qur'an anu aya di paeunan urang sadaya itu bernilai mukjizat, baik dina segi lafad atanapi dina segi makna. Tasakumaha nu dituduhkeun ku orang-orang musyrikin ka Kangjeng Nabi bahwa Al-Qur'an kalimah-kalimahna sapertos halna siiran-siiran anu harita di bangsa Arab nuju naon? Nuju ceuyah. Tak di dia dibantah ku Allah. Satu acana terus diterangkan bahwa hal unabbiukum ku Allah. Naha kuring perlu ngabejakeun ka anjeun hal mantanazzalu syayatin. Yeuh setan mah turunna teh kanu kieu ye. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan mah turunna teh ka tiap-tiap jalmi anu bedebul. Nu seueur bohongna ka jalmi anu jahat, ka para dukun. Mustahil setan ngawartosan ka jalmi anu suci sapertos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil
setan memberikan berita bohong kepada orang-orang yang jujur. Jalmi-jalmi anu jujur, anu diraksa ku Allah, sapertos jalmi-jalmi soleh kiwari, jalmi-jalmi anu sieun ku Gusti Allah, sok sanaos naon sok sanaos tetep aya godaan tinu janten setan sinareng hawa nafsu, mung sieun ku Allah na langkung tarik, maka ku Allah ditebihkeun tina godaan-godaan setan, tina bisikan-bisikan setan. Da setan mah lebetna ngagoda ka manusa teh dina waktos naon? Dina waktos lengah, dina waktos urang nuju teu eling, dina waktos urang nuju hilap ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Upami urang senantiasa zikir ka Allah, eling ka Allah, baik itu manah, lisan, anggota badan, teu kantos lesot tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala, ku Allah bakal ditebihkeun tina godaan setan. Moal wantuneun Pak Bu, moal wantuneun setan ngagoda ka jalmi anu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Geuning eta anu nujuna tepan seueur cenah nu teu eling. Berartos salatna naon Bu? Salatna teu eling, aya kitu jalmi anu salat teu eling seueur. Seueur Bu. Buktosna naon? Seueur hilap nya Bu. Malih sok dijantenkeun heureuy geuningan. Duh upami hoyong milarian barang anu teu kapenak, barang nu hilap deui salat geura. Salat pami salat mah sok naon Bu? Sok kapenak. Jarum anu nyumput di pengkeureun kasur ge sok kapenak dina salat. Sok dijantenkeun heureuy. Eta teh tanda tawis jalmi naon? Teu eling keur salat. Matak dina Al-Qur'an ayat nu sanes geuning. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka jalmi anu salat. Geulah geuning jalmi nu salat teh cilaka aya nu kumaha alladzina hum an salatihim sahun. Jalmi anu hilap dina salatna. Suruk dina sur para ulama ahli tafsir, baik itu hilap sateu acan salat, baik itu hilap ketika salat, baik itu hilap sabada salat. Kumaha gambaran hilap sateu acan salat? Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Engke ngantosan komat. Kentos komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Engke we kagok ya nuju nyesep. Kagok ya nuju nonton, kagok ya hanca padamelan. Engke we munfarid. Tos waktos naon berjalan, tos tabuh 1, tabuh setengah 2, tabuh 2, bapana enga geura salat kabujeng naon? Kabujeng asar, kabujeng sonten. Engke we kea pameng duikeun ka fokus kana padamelan, duikeun ka asar. Allahu akbar, asa geuning asar keun engke enjing di aya kana keun di kodoan cenah. Tah ngagampilkeun kana naon? Kana salat. Eta jalmi anu hilap kana salat dina sateu acan naon? Salat. Ngengke salat duikeun ka wantun we ngantunkeun naon Bu? Ngantunkeun salat. Wailul lil musallin. Cilaka ka jalmi kitu. Nu kadua, hilap ketika salat. Hilap ketika salat mah Allah, hanes Allahu akbar Bu. Allahu akbar. Duh itu pidameleun ieu wah. Terang-terang naon Bu? Salam. Terang-terang salam. Jadi nuju salat kan aya salat media urang komunikasi sareng Allah. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Justru dina salat teh media hiji-hijina media anu didinya
urang tiasa ningali Allah ku akal urang. Mata Kangjeng Nabi ngadawuhkeun ju'ilat qurrata ainin fi shalah, kebahagiaan yang tiada tara tiasa gunem catur sareng Allah utamina dina waktu sujud itu fi shalah dina naon dina waktu salat. Justru salat teh kedah nama hiji-hijina media anu paling eling di dinya. Keun atuh peperieun di luar salat teu eling, atuh keur salat eling. Keur salat naon husu. Kedah husu. Minimal husu mubtadiin. Nu kumaha husu mubtadiin? Urang emut manah urang mengikuti segala gerakan anu nuju digarap ku zahir urang. Urang nuju takbiratul ihram Allah, emut urang teh nuju takbiratul ihram Allahu akbar, emut nuju maca Fatihah, emut nuju maos surat sabana Fatihah Allahu akbar, emut urang teh nuju ruku. Ulah ieu mah badan nuju ruku, badan nuju sujud, tapi manah mah di mana? Di ditu. Ta eta hilap atanapi teu eling dina ketika salat. Wailul lil musallin. Nu katilu hilap atanapi teu eling dina sabada salat. Naon-naon amaliyah anu sakumaha digarap dina salat henteu dilaksanakeun di luar salat. Tingali naon wae gerakan-gerakan garapan-garapan anu dilakonan dina salat mah bu teu leupas tina naon wajib sunnahnya bu. Baik itu wajib anu disebat rukun teh atanapi sunnah bade sunnah abad bade sunnah hayat teu leupas dirinya. Teu aya dina salat ngalakonan hal anu mubah komode nu makruh haram. Teu aya. Wajib sunnah teras mulai takbiratul ihram dugikeun ka salam ngalakonan seputar dua eta wajib sareng sunnah. Nah di luareun salat oge sakedahna kedah diterapkeun nya waktos anu di luareun salat teh 24 jam dikurangi waktos salat, dikurangi duhur misalkan 10 menit, asar 10 menit, katakanlah 5 waktos teh janten 50 menit, 24 jam dikurangi 50 menit sama dengan 23 jam 10 menit. Tah nu 23 jam 10 menit teh usahakeun urang teu leupas tina naon anu dicontohkeun garapan dina naon dina salat wajib sunat wajib nging ngalakonan kana paharaman. Dina hartos urang kedah senantiasa dzikir eling ka saha ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tah setan mah bu moal wantuneun bakal nyerah bakal angkat tangan ka jalmi anu senantiasa dirinya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi Muhammad apalagi bu, apalagi levelna Kangjeng Nabi. Moal aya iman di luareun Kangjeng Nabi model urang sadaya anu tiasa menyamai mudag kana naon kana levelna iman para rasul para nabi. Komo atuh Kangjeng Nabi ieu dituduhkeun ku orang-orang musyrik yeuh nabi mah Al-Qur'an teh bohong ti Gusti setan, maka kontradiktif surut tadi. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim surah Allah. Ya setan mah turun teh kanu naon kanu loba bohongna ka jalma anu jahat model saha model dukun fajirin jalmi anu lacut nu tukang doraka itu resepeun baladna. Di mana bu atak dina keterangan aya pang awon-awonna tepat di muka bumi teh naon bu asup pasar. Tinggal di pasar wah nya nu ngabohong penjual ngabohong pembeli ngabohong teras nu ngupat naon tempatna ngabohong. Pami aya mah di tempat-tempat naon bu tempat-tempat hiburan malam nu
mararabok anu barobogohan wah tah nu itu resepkeun setan kajama-jama anu sok ngalakonan kana doraka anu hirupna teh ngalanjur nafsu ngumbar amarah. Mustahil setan lungsur ka saha ka Kanjeng Nabi. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Anu mana eta setan teh nepikeun kana pangdengena. Dina hartos kieu kapungkur kantos dijelaskeun bahwa setan teh mencari informasi berita ti mana ti langit. Malaikat anu made menyampaikan berita ti langit ka bumi diculik atanapi di naon dikupingkeun ku setan narae ka langit sateuacan dilungsurkeun Kangjeng Nabi Muhammad SAW saacan diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami saatos diutusna Kangjeng Nabi Muhammad mah atos ditutup berita langit. Matak upami di luhur ningali aya sek bintang jatuh atanapi meteor naon eta teh nuju naon? Nuju ngabaledogan naon? Nuju ngabaledogan setan anu bade mencuri informasi berita ti langit melalui malaikat. Tamaranehanana setan ngakukeun diri kanu jadi balad-baladna kanu jadi kakasih-kakasih nyaeta nu tadi jalmi nu seueur bohongna diantawisna para dukun nya. Atanapi jami-jami anu seueur bohongna jami-jami anu sok ngalakonan dosa bahwa naon anu disampaikan ku manehanana ku setan teh itu adalah berita yang benar cek manehanana padahal wa aktsaruhum kadzibun loloba namah berita anu dibawakeun ku manehanana teh naon kadzibun bohong maka atuh kacida naon Bu kacida geblegna nya kacida henteu ngemutna jalmi anu percanten ka saha Bu kadukun ka paranormal ayeuna ka orang pintar pami gaduh permasalahan kana naon hoyong beunghar nyumpingan dukun hoyong kenging nyaleg nyumpingan dukun duh mending keneh artosna dipasikeun ka saha ka fakir miskin puguh-puguh janten naon janten pahala kami anu percanten kadukun naudzubillah eta mangrupikeun naon mangrupikeun dosa ageung saterasna wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun termasuk para penyair di dieu ku Allah dijantenkeun atanapi posisina teh janten jalmi-jalmi anu salepel sareng naon salepel sareng dukun dina hartos para penyair oge saukumaha sangkaan orang-orang Arab pada waktu itu bahwa tiap satu penyair itu mempunyai satu orang setan mempunyai upami ayeuna mah naon atuh istilah teh Bu Pak upami dukun ngagaduhan naon nih khodam gitu nya berita informasi tius tah para penyair oge sakumaha sangkaan orang-orang Arab ngagaduhan jin ngagaduhan setan-setan anu memberikan informasi kepada para penyair wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun para penyair teh yattabi'u anu turut ka itu para penyair teh al ghawun jalmi-jalmi anu lacut jalmi-jalmi anu sasar kumargi naon engke dipayun para penyair alam taro annahum fi kulli wadi yahimun nahat terang anjeun sanyana para penyair teh fi kulli wadi yahimun dina setiap naon otak-atik bahasana itu yahimun sok melewati batas dina hartos berita anu leresna mah disampaikan naon disampaikan A B C D E F G berita sajengkal jantenkeun naon dijantenkeun sadeupa dijantenkeun sasiku dina hartos diageng-agengkeun tingali model jalmi-jalmi anu sok menyusun kata-kata anu dina bahasa Indonesia manen aya majaz hiperbolanya Bu sapertos kieu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih cenah
Itu nu diucapkeunna terima kasih apakah beribu-ribu atau napi sakali. Tah itu aya penggelembungan naon, aya penggelembungan makna. Tah para penyair gitu sok tingali. Para penyair anu sairanana henteu nyanak eling ka Allah sabab engke dikecualikeun illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Para penyair anu iman oge amal soleh oge anu zikir ka Allah bari seueur itu mah dikecualikeun henteu dikecam ku Gusti Allah, henteu diawonkeun, justru diapresiasi, disaekeun Gusti Allah. Tah para penyair anu teu nyandak eling ka Allah, anu kadituna kadon ngabohong, ngagung-ngagungkeun perkataanana, model ayeuna mah naon Bu, baser-baser gitu nya. Sok sakumaha pesanan we, kumaha pesanan. Upami pesanana kieu kumaha anu muruhan gitu. Sok sanaos anu dihadapina adalah orang-orang yang benar, kumargi maneha tos dipesan, kumargi maneha tos diburuhan sekian juta, sekian rupiah, sekian dolar, diputar balik ke dipelintir bahasana seolah-olah anu leres janten lepat, anu lepat janten leres. Ta para penyair oge harita di bangsa Arab tos mempunyai kedudukan yang tinggi, apalagi di kalangan pejabat, di kalangan pemimpin, sehingga posisi para penyair oge para dukun dina waktos harita, dina waktos bangsa Arab harita adalah mempunyai posisi tinggi Bu, dihormati, disegani, ditaati, dituruti. Samade ayeuna naudzubillah kahade seueur jami anu bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nu tadina leres janten lepat, nu tadina lepat janten leres, sehingga jami-jami nu awam bingung, ieu teh mana atuh nu leresna teh ceuk ieu kieu dalirnya. Sok ibu ningali media televisi dina YouTube, bade dina medsos nanaon, upami aya debat nanaon da duka mana anu leres atuh dalirnya. Sur ieu kieu, tungtungna diadu, tungtungna raribut, tungtungna ngarelut. Janten aya nama seueur anu mencari naon, mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Padahal mah anu kedahna musayana naon, mencari kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Sok sampaikan kebenaran, sampaikan hak, sok sanaos eta teh pahit. Tingali para ulama kapungkurnya Bu, para pahlawan kapungkur. Nu penting naon, nu penting nu disampaikeunana leres, sok sanaos dipayuneun para raja. Kamari kisahna atos aya 7-8 kisah para nabi. Fir'aun leres, Nabi Ibrahim menghadapi raja, menghadapi nu namina leres disampaikan, sok sanaos dina puncakna, dina pada akhirna aranjeuna dihukum duikeun ka didurukan saha Kangjeng Nabi Ibrahim. Junjungan orang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duikeun ka diusir Pak. Diusir ti Mekah ka mana? Ka Madinah. Nyuwungkeun pertolongan ka Thaif kadon ditingangan perjuangan junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam rangka naon? Dalam rangka menyampaikan kebenaran, bukan mencari pembenaran, ngabela diri. Eta alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Para penyair dina tiap-tiap omonganana, dina tiap-tiap warna cariosanana teh yahimun eta anu ngalangkungan bates. Yamduna fayujawizuna al-hadda madhan wahijaan. Maranehanana para penyair ngaliwatan bates kana bates dina ngalem teu pameng ngalemna, upami dina menjelekan teu pameng dina ngahina. Naudzubillahi min tahnuk itu disaha dibenci ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yattabi'uhumul ghawun, para pengikut, para jalmi anu mengikuti ka para penyair anu salah,
eta ge sami termasuk jalmi-jalmi anu dosa. Kade urang kedah naon metak pentingna pendiriannya Pak Bu, pentingna ilmu teh di dieu. Ayeuna zaman anu tos campur sedemikian rupa, upami urang teu gaduh ilmu, teu gaduh akidah anu leres, mungkin bakal naon, bakal bingung mana anu kedah dicepeng ku urang. Untung urang mah naon Pak Bu, alhamdulillah di ilmuannya Bu, kersa ngaos turunan sae mempertahankan akidah urang. Duh, upami tara ngaos, upami teu dididik ku sepuh urang, upami teu dididik ku guru urang, panginten urang teh ayeuna teh tos janten naon Bu, naudzubillah, tos janten pemahaman anu sesat, naudzubillah, seueur pemahaman anu sesat untuk para rugu, naudzubillah min dzalik. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, oge para penyair teh yaquluna ngaromong sok nyarioskeun kana perkara anu maranehanana tara naon, tara marigawe. Dina syairna mengajak kana kebaikan padahal maranehna tara naon, tara marigawe kana kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dikecualikeun ku Allah kecuali para penyair anu ariman, nu midamel amal soleh, anu zikir ka Allah katsiron bari seueur, dina hartos syairna henteu matak nungkulkeun kana naon, kana zikir ka Allah. Model urang padamelan sok sanaos sibukna tapi henteu naon, henteu dugikeun ka hilap tina zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. He jami-jami anu iman, la tulhikum amwalukum, ulah nungkulkeun ka anjeun harta anjeun teh ye, anjeun seueur harta kahade nging katungkul ku harta duikeun ka anjeun hilap tina zikir ka Allah. Kahade anjeun mikanyaah kanu janten anak, kanu janten turunan duikeun ka anjeun hilap tina zikir ka Allah. Waktosna salat, waktosna ibadah, waktosna mencari nafkah, aya waktosna masing-masing. Duikeun ka naon, dug hulu pet salat teras we milarian dunia duikeun ka hilap naon, zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu para penyair oge siiran-siiranna aranjeuna ahli-ahli penyair tapi profesina henteu naon, henteu matak nungkulkeun duikeun ka hilap tina zikir ka Allah. Tetep porsina wa dzakarullaha katsira, porsi zikir ka Allah langkung seueur daripada naon anu janten profesina penyair. Wang tasaru mim ba'di ma zulimu, termasuk para penyair anu diapresiasi nu disaekeun ku Allah henteu matak janten dosa nyaeta para penyair anu naon, wang tasaru mim ba'di ma zulimu, penyair anu kenging pertulungan ti Allah Subhanahu wa ta'ala mim ba'di ma zulimu sabada aranjeuna didolim ku jami-jami kafir. Teu naon eta mah. Misalkan aya hiji jalmi ahli dina syair, upami ayeuna mah misalkan ahli dina nulis bukunya, nulis buku ataupun nulis karangan ataupun nulis syair-syair, heug eta syair-syair teh merangan ka jalmi anu merangan ka Islam gitu nya. Kan seueur ayeuna mah Pak Bu, orang-orang luar anu naon, anu nyerang pemahaman Islam, sehingga pemahaman Islam teh dikerdilkeun, dikerucutkeun ya Bu. Sapertos orang paham-paham liberal ayeuna salah sawias penyeranganna teh naon, menghalalkan nikah beda agama. Keras di dalilan ku Al-Qur'an, padahal dina KTP nama naon Bu, muslim, dina KTP nama Islam, tapi teras di dalilan nyerang tah
gunana jalmi anu pinter, jalmi anu tiasa menyerang balik ka jalmi-jalmi model kitu, itu diapresiasi ku saha, ku Allah Subhanahu wa taala. Tak dina saros keterangan dina hadis anu maknana naon sur Kangjeng Nabi, siiran jalmi-jalmi anu nyerang ka jalmi nu nyerang model kitu itu langkung dahsyat daripada serangan busur-busur panah. Bakat kunon bageanana nya upami batur nyerang ku naon, nyerang ku nuklir, nyerang ku bom, lawan deui ku naon, ku bom. Upami batur nyerang nate melalui media, melalui naon, melalui teknologi, maka urang kedah pinter naon deui, teknologi deui. Kapungkur pan zaman Nabi Musa batur nuju ceuyah naon, nuju jalmi turut ka jalmi-jalmi anu sifatna naon tukang sihir, dilawanan kan ku mukjizat Kangjeng Nabi Musa ngelehkeun sihir anu sifatna panca indera. Harita Kangjeng Nabi Muhammad mukjizat terbesarna Al-Qur'an margi dina waktos harita jalmi nuju naon, nuju serab ku perkawi salah satuna naon para penyair, dilungsurkeun ku Allah tah ieu Al-Qur'an anu langkung hebat tinimang naon, tinimang syiiran. Tetep jalmi anu naon, anu kusiiranana merangan jalmi-jalmi para penyair anu merangan Islam ku Allah dikumaha, diapresiasi, henteu termasuk jalmi anu penyair anu diawonkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Jalmi anu zalim kelak suatu saatkeun maranehanana bakal terang kana tempat uihna. Urang yakin ba anu iman anu amal soleh bakal maot bu, anu mukmin anu muslim bakal maot, anu kafir anu mukmin fasik anu daroraka bakal naon bu, bakal maot. Yakin orang parantos maot teh sebagai jalmi anu iman, tempat panguihan teh hoyong naon bu, hoyong anu senang, hoyong anu membahagiakan, nyaeta hoyong aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Jalmi-jalmi anu zalim, jalmi-jalmi anu doraka engke bakal dilebetkeun ku Allah dina tempat pangbalikanana, dilebetkeun kana siksa Allah kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang tiasa ngambil hikmah kana naon anu tos dijelaskeun nembe. Mangga urang leres deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sakitu tes kapiatur hapunten kakirangan kalepatan ana billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.